Ih, geus puncengis deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Jerawat, meni beki berem kieu, pencet gitu. Ah, sieun perih, antep wae. Tapi asa ngagokan deui ieu teh. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asapna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna ngudag cahaya anu somoroti soca anjeun akang. Nya bener, jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu ceuk batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalah ka enin nini kuring. Naon deui nya nu ciga mamah teh? Oh nya, biwit jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak jigana ngalah ka bapa. Malah lebah leumpang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eueuh eta saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Amwing. Oh, kahar ti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus ka Nini Aki, ka indung bapa. Terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya nuhun. Insya Allah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bungah. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat nu melentung ieu dina pipi. Beuh, geura ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keun sinah ngalir terus nepi ka anak, incu, uyut, bao, terus nepi katurunan nu pangjauhna. Pancen kuring ayeuna mah bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insya Allah. Ieu jarawat beuki asak, ieu hate
Bekinya nyautan, "Akang, ari ayeuna aya di mana?"